karya Kileksa. Mang Jaya ngahaturkeun nuhun ka subri kaum dangu sadaya. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Dongeng parantos dugi kanalika Aki Sujiwa bade nerangkeun perkara ngeunaan dirina para wargi sadaya. Deui kadinya nya kumaha ditaros ku Mama Sutara. Mangga atuh urang lajengkeun bae, mudah-mudahan je dongeng tiasa nyugumakeun etang-etang hiburan pangbebrahmana. Mangga nyangakeun. Para mitra sadaya, salajengna Aki Sujiwa harita teh nyarita. Ari tadi nama Aki teh sanggup ngajawab eta pertanyaan teh. Lantaran Aki gitu nyaho kana eta perkara. Tapi kulantaran karunya kasih ujang, Aki terek nyoba-nyoba mere pijalaneun kasih ujang. Ari maksud sangkan ulah ripuh teuing dina neangan dua murid ujang teh. Isukan mah ujang cobaan we teh angkat tebeh kaler. Dekeun hiji lemur tah didinya engke bakal kapanggih laratanana. Atawa sakurang-kurangna bakal aya tanda-tanda nu bisa dipercaya. Ari sabab nurutkeun implengan Aki mah poe isukan teh bakal aya kajadian anu matah kreuwas nu tumiba ka murid ujang teh. Oh macing waspada jeung ulah rusuh teu puguh. Bisi cilaka ku pola sorangan ujang. Tah sakitu amanat ti Aki, muga-muga aya guna jeung mangfaatna pikeun diri ujang sapada kanca. Cek Aki Sujiwa. Nerangkeun pilampaheun Sutara atuh puguh para mitra sadaya Sutara meuni bungah pok nyarita deui. Aduh. Atur nuhun Aki ku abdi teh katampi kateda pisan. Eta amanat bade diperhatoskeun pisan ku abdi sarta bade dilaksanakeun sakumaha mistina. Abdi moal kumawantun tumaros ka Aki saupami tu wantun sareng ngalaksanakeunana. Tah kitu pamadegan abdi teh Aki. Oh syukur ujang syukur. Oh pek didoakeun ku Aki muga-muga eta pagawean teh sing dereh rengse sarta muji murid ujang sing buru-buru kapanggih. Jeung deui dina kapanggihna teh sing aya dina kaayaan salamet ujang. Hatur nuhun Aki, mudah-mudahan we piduan ti Aki dikabul ku Maha Kawasa dan numutkeun raraosan abdi mah. Pamaksadan abdi teh sanes niat jahat. Tah kumargi kitu mudah-mudahan we kasauran Aki sing kajantenan. Cek Sutara bari mangut. Pok Aki Sujiwa ngomong kalayan tatang. Oh cah bener ujang kudu kitu. Wes ayeuna mah geura laleson heula. Sabab tangtu ujang teh carape. Ngan wayahna sarare teh ngagoler we dina palupu ujang. Sabab kaayaan di mah Aki mah bacaan sakieu. Tiboga angel, tiboga kasur. Cek Aki Sujiwa bari ngareret ka Sutara terus ka Siradia jeung ka Sincang. Mangga Aki sawios ngagoler dina palupuh oge. Sakieu ge langkung sae upami dibandingkeun sareng ngagoler dina jukut mah. Punten we Aki abdi teh ngarerepot. Henteu naon ujang, teu ngarerepot henteu. Sabab Aki teh ngahaja mapakeun ka ujang tiluan. Sangkan ujang bisa sare kalayan dumanina sarta aman moal diganggu ku sato leuweung. Pek ayeuna mah geura sarare Aki ge tuluh ieu teh. Cek Aki Sujiwa bari jung nangtung. Sutara pok ngajawab. Mangga Aki hatur nuhun. Cek Sutara bari netep ka Aki Sujiwa nu harita ngoloyong ka pangkengna. Deui lapok Siradia ngomong ka Sutara bari melombang sieu. Mak, naon kitu monok di dieu? Di masa penting sariak guru punguk mak, jeung benten rasanya. Moal sare di kuburan kitu. Gua baca carita Radia sok geura sarare geus peuting ieu teh. Urang perlu ngumpulkeun tanaga. Lantaran isukan kudu ngider deui neangan malati bodas jeung banara sok geura sare. Cek Sutara bari terus ngagoledag dina palupu. Raperem teh nyarita deui ari Sincang jeung Siradia silih reret siga nu hoream sare di dinya. Deui lapok Siradia nyarita lalaunan ka Sincang. Jang, kumaha urang ieu nya? Aing mah hoream aya si dieu euy. Ih, sieun goreng kacongona lah. Belum anu man kumaha isukan. Tangtu bakal lain itu beres ya. Kumaha nya yeuh? Aing teu boga pitunuhkeun nya. Cek Siradia bari culang cileung leungeun teu waleh ngusapan punduk anu karasa pating puriding jeung pating puringkak. Malah hate Siradia pating sareblak teu puguh. Pok Sincang ngajawab semu ngaharebos.
malah make jeung ditompokeun kana ceuri sagala rupa ngarah kadengina jelas ku si Radia. Manggeus ulah ngomong bae si Radia. Tadinya bisi mama guru dulu. Selain dicarekan di mama guru. Hoream atuh dasar daek dicarekan ku guru. Tapi sudah hoream dewek mah. Perkara maneh lah beda-beda menincang. Cek si Radia bari ngajentul nangkep tuur. Panon terus rurat reret siga ayang diteangan sedengkeun si Encang teu ngomong deui. Kalah kagoledag ngagoler dina palupuh. Reupereum bari kunyam-kunyem babacaan. Naon bae nu diinget pikeun nyingkahkeun pikiran anu teu puguh. Jep kaayaan di imah aki sujiwa jadi simpe teu kadenge naon-naon. Puguh pikeun si Radia beuki mata keung bae keur mah eukeur geus sieun ti tatadina keneh kari-kari ayeuna pada ninggalkeun ku sarare sabab teu aya batur ngomong. Pok si Radia ngomong sorangan lalaunan. Waduh, tetela aing teh ningang sial ya. Lantaran diparengkeun jadi jalaman gorangan, mangkani mama guru jeung sincang jiga geus kabrek ti brasare. Si aki komo geus cita tadi, kumaha naik juri ge, sieun aing ah. Sieun moal gunang bubaran, cek si Radia bari ngusapan pundukna. Panon rurat reret ka sakurilingeun eta imah malah mameni disidikeun hiji-hiji palang dada, bilik, umpak, palupuh jeung sajabana. Tinituna mah hayang yakin pisan meureun dina waktu harita. Lila-lila si Radia teu kuateun ngajentul sorangan lantaran kalah kabeuki keung. Akhirna goledag gigireun sincang, tuluy sirahna disusupkeun kana kelek sincang. Susuruduk tiga budak nu hayang nyusu ka indungna, reup si Radia peureum tapi teu bisa sare lantaran teu aya pitungguheun. Ciciptaanana jadi kumalayang ka mana mendi, malah ras inget kana kajadian anu geus kaliwat. Pulang siang teuing we. Aing teh hayang 2 kali lah papanggih jeung ririwat teh. Mata kukurayeun. Kacipta bodas ngabeleg-beg, mata celong hideung, kunturang geteng bodas. Ampun teh. Cek gerantos hate si Radia bari terus ngaringku. Jep teu aya naon-naon anu kadenge, peuting jempling taya pisan sora. Cigana teh sato leuweung ege marilu hees. Kaayaan anu sarupa kitu kalah kamatak namahan ketir jeung keung komo pikeun si Radia mah. Beuki lila kaayaan peuting beuki jempling si Radia meuni nyusup kana kelek si Encang. Mata dipeureumkeun meniti pepereket, napas oge satengah ditahan. Dada karasana eungap, tapi lila-lila mah teu burung sare si Radia teh lantaran tadi tas capek. Katurun-turun peuting kamari kurang sare. Ngan hanya ka sakitu dina kaayaan sare oge, si Radia tetep diganggu ku kasieun. Malah mah harita ngimpi dina impian teh si Radia keur leuleumpangan di hiji lembur. Maneh nangan sorangan unggal imah nu kapanggih rata-rata kosong eueuh nu nyicingan. Pok si Radia ngomong sorangan. Nah imah teh karosong wae nya. Jeung dia meuni sarua potonganana ieu teh. Lawang nangan hiji-hiji, janelaan, golodogan jeung eueuh nu nyicingan deui. Na kamarana marusa malmusananya. Aduh, palang siang lembur siluman ieu teh ye sabab teu katempo aya nu lamprang ye. Kumaha aing jeung ka mana ieu teh? Cek si Radia bari leuleumpangan lalaunan. Leungeun digandong bangun salse tapi hatena mah tagibur teu puguh rasa. Malah jajantung ratu tutunggulan. Atuh para mitra sadaya, kesang tiis nyorolok sakujur awakna. Sanggeus rada lila leumpangna srog si Radia ka hiji tempat di dinya aya hiji wawangunan anu kacida gedena. Reg si Radia eureun heula leumpangna tuluy tumpat tempo ka jero wawangunan. Malah lila-lila mah si Radia asup ka jerona. Terus surat reret nempuan eusina, bruh breh loba parabot imah. Tapi sarua jeung nu sejen teu aya jalma hiji-hiji acan. Pok si Radia nyarita. Aing meunah imah teh eueuh nu bener ya. Na kamarana nu gablegna nya. Mun lalowong kieu. Apaan parabot di mana mah loba itu aya pago. Wah, rek dibuka sak wae naon eusina nya. Aya kejo atau moal nya. Cek si Radia bari terus leumpang lalaunan ngadeuketan pago. Pago teh lomari pramitra. Mun ayeuna mah teu lila geus tepi terus ku si Radia teh dibuka barang gombrang aya nu disada meninga gombrang mata kreuwas. Gajelang si Radia luncat ka tukang teu lila kulutuk. Dina pago teh para mitra anu murag kurolang kapala suku si Radia. Gajelang si Radia luncat bakat kreuwas.
gero si Radia ngagero bakat kutari. Ampun, naon tuh teh? Hujan lemah meni bolotot matana. Ampun ya, eta punis namanya ulangan jika nunggu payen ka aing. Tobat Gusti, ampun. Cek si Radia bari dereg-deg lumpat satakra kebek. Tapi raket lumpan tonetup ku sorangan cedak ku si Radia di tengar. Bru si Radia rubuh, sirah terasa lieur urut nengar panto. Ampun, ya guru meni benyol, obat minum, ya si Radia tulungan mah, uing diudag guru manusia. Cek si Radia bari ngusapan sirah. Itu kebeng si Radia ngarenyag, berai panto buka, korejat udang bari gigisi, terus luak liuk penempuan keayan didinya. Siak awak si Radia karasa panas tiris. Puining bulu punuh karudang kabeh, pok si Radia ngomong sorangan. Siaka, ngimpi aing teh. Tapi naon sabab na hulu aing banjunur. Natas di mana aing teh nyapan anger kene di dieu tadi teh. Tak bingung itu si Incang. Jeung mama esna meni tali berapisan bangunin jeung tumanina. Nah, aing bet bisa esi teh. Rajeun bisa ngimpi udag hulu. Madak gila ya. Tegera beulangnya waktu teh. Cek si Radia bari goledag ngagoler deui gigireun si Incang. Reup manon dipereumkeun deui, tapi harita teh teu bisa sare pisan, malah mah korosak, sada aya nu koporosakan. Geus kitu blig aya sora nu leumpang kadengena atra tetela. Pulining punuk si Radia muringkak. Sakujur awakna ngadeg-deg huntu noroktok siga nu kabulusan. Panon gancang ditungkup ku leungeun tapi ceulik loba dedengean. Teu lidat cungung kadenge sora anjing babaung. Meni melewung panjang sorana mimikina mah siga jauh lila-lila mah ngadeuketan. Sora beuki tarik malah mah teu cukup ku kitu. Terus disusul ku sora koreak pating kareak. Mata keung jeung mata kukurajeun. Gusti, betul berbating ngadu wiksa di detenya. Loba dedengean itu para rubuh. Parang siang jadi. Mesin iya ampun Gusti. Cek si Radia bari terus merungkut beungitna ditungkupan ku dampaleun. Jaba dipereumkeun matana. Meniti pepereket tapi tetempuan basa dina impian kalah kana remongan beuki jelas beuki atra beuki tetela teu lila breh hulu nu gugulutukan teh kacipta deui. Mata gular giler ka si Radia kumis anu baplang utek-utekan siga nu ngahaja nyeng sirikeun ka si Radia. Awak si Radia meninggal gibrig bakat kusoak. Hate geus dipuguh rasa bujur asa kokoplokan. Huntu noroktok menitrak trek-trok kawas nu kabulusan. Dina kaayaan kitu hiuk aya angin ngagelebug tarik naker. Sora meni seah ngaguh handaruan. Sora dangdaunan nu katebak angin meni pating korosak. Haur cucuk nu katebak angin pating rarekot. Atuh puguh si Radia beuki soak bae malah mah aneh kabina-bina. Bareng jeung datangna angin kalayang pluk aya kalakai nu ragrag kana punuk si Radia. Terus ngagoler gigireun sirah si Radia. Kurubung si Radia ngagurubung bakat kuruas. Rupa punuk aing deh. Aduh, bosan aing mari kudu kieu salirana mah. Rupa-rupa wae kasieun teh. Kana aing ragrag. Ampun Gusti. Cek si Radia ngomong sorangan lalaunan tapi tetap beungeut namah ditungkupan. Lila kalayang pluk aya kalakai ragrag menerang pisan kana punuk si Radia jiga nu ngahaja hayang ngadoja kanuborangan. Atuh meninggal gibrig si Radia teh tapi harita mah kapanasaranana geus gede pisan. Akhirna berai beuntak terus nempok kana gigireun sirahna barang breh tetela aya kalakai ngagoler dua lamar. Lang si Radia ngahuleng lantaran kaget nu taya papadana. Sabab di jero imah bet aya kalakai sanggeus rada lila pok si Radia nyarita lalaunan. Bus aneh deh wae mah yeuh. Nah di imah aya kalakai ha. Apana langit imah teh sakirapet nah basa ditempuan ku aing teh. Tapi nah ini ngadadak bocor. Cika teu tepok ku aing sugan we moal aya di juri. Ya wae. Nah di teh aya naon atuh sabenerna nya? Cek si Radia bari terus tangah lalaunan. Barang retek kebeg si Radia ngarenyag satakar kebeg. Sabab yakin tadina gelebeg disebut gelebeg nu dijieun tina bilik teh. Harita teh robah nu katempok ku si Radia mangrupa dahan-dahan kiara nu kacina rembetna.
daun gomplok menikandal ulang si Radia ngahulang manehna kacida ngarasa bingung lantaran kaya didinya ngadadak robah. Sanggeus rada dilaret si Radia kagigir maksud mah nempo kana pantau jeung bilik gebeg si Radia ngagebeg di bae. Sabab yakin tadina bilik jeung pantau harita robah jadi akar kiara nu pajejeut remet kerep pisan rai bulu punukna si Radia pating puringkak. Leleketai harita awakna lilus. Satulang sadi si Radia kacida kaget tanaga ngadadak reut tina awahing kusieun jeung heran. Aduh, orang mitraya ya dewe, yo bikasinin si Radia ya. Ngaso heula ngaso. Tungtungna harita si Radia ngomong sorangan. Aduh, Gusti. Nabat gini kieu itunya. Orang aing teh hees dihanapeun tangkal kiara. Aduh, itu akar meni pabeureut. Paingan ka aing aya kalakain ragra goreng ka aing teh lain di imah geuning. Tapi aduh, betaya dihanapeun tangkal kai. Nah ka mana si Aki? Wah, salah deui maneh teh juriga atawa diriwa. Ampun teuing, cek si Radia bari ngadengdeng. Panon rarat-reret nempuan kaayaan didinya. Anu disidik-sidik mah kaayaan beuki jelas. Si Radia teh aya dihanapeun tangkal kiara nu kacida gedena, akar meni pajejeut sarta pating raringkel siga oray. Kaayaan harita masih keneh poek, tapi cahaya bulan masih keneh bisa nerobos kana sela-sela daunan. Si Radia bisa nempo kana kaayaan didinya. Dasar persial. Nah, bet kaparengkeun hese nu kieu ieu teh. Yang dibetnya di mata heran. Nah, iman jadi kai atau kai menjadi imah itunya. Apa bahasa kakara datang mah dia teh yakin pisan imah si Aki. Tapi nah ini bet jadi tangkal kiara. Loba nu aneh di leuweung teh. Aing kaluhung sagede gunung teu nurut kana caritaan mama guru. Da cacakan lamun hees masih gana teh moal panggih jeung kajadian kieu yeuh. Asa diingetan ari si Encang jeung mama guru di mana nya? Cek si Radia bari terus rarat-reret deui. Geulila breh katempo di sagigireun aya si Encang keur ngagoler we bari sare. Sirah nyampai dina akar sare tibra bangun nikmat. Kitu deui Mama Sutara hari pertenyang saya dina akar kiara. Kulem tibra gejiga-jiga sare dina akar. Leng si Radia ngahulang mikiran kajadian kaalaman ayeuna. Pipikiran jadi tepugu, sakapeung sieun, sakapeung wani, sakapeung hayang ceuri, sakapeung bet hayang siri. Lila-lila goledang si Radia ngagoler gigireun si Encang, tapi teu bisa sare manehna manyileuk bae. Panon teu boleh rarat-reret, sok sieun aya oray atawa bayombong anu nyampeurkeun. Teu lila antarana brai-brai kaayaan jadi rada caang. Malah matuluy disusul ku sora manuk meni rame di sarada nupang tarik namah manuk saeran. Nu disada teu jauh tina tangkal kiara horeng harita teh geus wanci ngagayuh ka subuh, balebat geus temong, malah fajar geus sibar. Kitu deui ngong aya hayam leuweung nu kongkorongok di temah purupa sora manuk nu rupa-rupa. Kitu deui kulisik si Radia usik, terus ngantung lalaunan pok nyarita sembung. Alhamdulillah geus subuh ayeuna mah. Aing teh bebas tina siksaan kasieun. Jika hari geus subuh mah juing teu baralik, piraku rek ngeureuyaan bae ka aing. Tapi hanya kala aing teu wani kaluar ya di dieu teh. Bisi kaluar disampakeun ku maung atawa oray. Cilaka we meureun ye. Dina kaayaan kieu mah aing teh rada wanian ye, sabab sanajan poe ke bakal beurang. Beda deui jeung pasun sore sanajan saya layung ngempur oge. Kaya gunana sabab bakal beuting. Wah, saing ye. Tapi jeung ngalaman hees sanapun kiara sagala rupa. Tapi mata heran ari Mama Sutara meni tibra-tibra teuing sarena nya. Da teu uningan kitu yang di dieu teh tangkal kiara. Mata heran jeung kaget. Eta si Encang bet saruana di sika sebelah teh. Hayo bet daek sare dinu kieu patut. Cek si Radia bari ngareret keduaan. Siga nama Mama Sutara jeung si Encang mangeunah-ngeunah bae teu manggih kasieun. Jeung teu kungsi patapung jeung kasangsaraan sabab tibra sare. Beuki dina kaayaan beuki caang akhirna mah barasat sinar panon poe anu beureum teh moncor tina sela-sela tatangkalan.
Seorang manuk beki recet nyeh si radia seri sorangan. Jung nangtung lalaunan gero ngagorowok tarik pisan maksudna marek ngageuingkeun anu duaan sora nurutan hayam jago. Cepek. Cek si radia para mitra sadaya nepakan ping-ping na nurutan jang hayam. Aris tukal rekong korongok puguh we sincang jeung Mama Sutara menipating guru-guru was sabab sora si radia tarik kaliwat saking sasakna gorowok satakar kebek daong koh bari ngabudalkeun kakeheul urut sabeubeting diganggu ku kasir. Korejat Mama Sutara hudang malah mah ampir-ampiran bareng jeung sincang duanana culang cileung jiga bangsa terus gigisik rarat reret duanana pating polohok bakat ku kaget siga namah rarasaan asa ngimpi sabab tetempoan jadi beda kep sincang nyegel curug kurubuk ngagurubuk bari jadol sia nyeri kabina-bina nyata-nyata aing teh teu ngimpi geuning ye tapi na aing bat nyahana pun tangkal kai cek si incang bari rarat reret deui. Siga nama para mitra ngarasa kaget bumeh anu tadina imah teh ngadadak jadi akar kai pajejeut nempok itu radia menyengkakak siri jiga bunga nempo baturna bengong. Nanaonan cencang hari mana eling atawa henteu siapa ngadon ngahakan curug sorangan siapa nah geus lapar sia teh tuh. Oh, tidak itu nama memuluk merenya. Biasa ngahakan surabi yang ngahakan curug. Lucu cek si radia. Seri menipiping kelan bakat ngarasa bunga, tapi samemeh sincang ngajawab bok Mama Sutara nyarita kalayan tenang. Oh, sebarudak ulah riributan kitu. Ulah bunga teuing jeung ulah ruas teuing. Coba dariuk di dieu ye sing deukeut jeung Mama. Urang nyarita anu bener jeung salse. Saur Mama Sutara beri ngagupayan kasih radia jeung kasih incang. Jet buanana teh anu nyarita terus pating koloyong ngadeuketan ka Mama Sutara. Gek diuk kalayan salse dina hate si radia jeung hate si incang timbul rupa-rupa pertanyaan. Narek naon Mama Guru teh? Kitu diantarana tapi henteu dikedalkeun ari Mama Sutara anjeunna ge lain teu ngarasa kaget ningal kaayaan anu sarupa kitu teh. Tapi bubuhan hiji sepuh anu pinuh ku ilmu jembar ku pangabisa legok tapak genteng kadek loba dina pangalaman dina nyang hareupan sagala rupa teh tara rusuh tara getas harupateun jeung tara waka nembongkeun kaheran jeung kakaget. Sanggeus tiluanana dari kalayan tenang pok Mama Sutara ngamimitian nyarita. Radia kami cerek tumanya kamani hari tadi nanaonan make gogorowokan siga nu teu hideng nasoak atawa naon radia cik jawab kalayan jujur kami mah hayang nyaon sabenerna saur Mama Sutara bari neuteub ka si radia kebeng si radia ngagebeng bakat ku kaget tapi teu buru ngajawab bari ngaleper ngapunten Mama berita rumah selepat nanging mugi Mama ulah bendu we margi kieu alas-alasna Mama abdi teh teu pisan-pisan ari soak mah teu nepi teu hideng mah mali mah sawangsul Mama abdi teh hideng pisan margi pang ngagorowok teh maksana mah sae nyatana mah bade ngagugahkeun salira Mama supados enggal tanghi da puguh parantos siang ieu teh atuh sajabina ti kitu abdi teh ngaraos jengkel Mama sareng pusing Wawi ngahaja we ngagorowok satakar tanaga supados kapusing abdi tiasa cager. Upi hasilna alhamdulillah saparantos ngagorowok mah abdi teu jengkel teuing Mama sareng teu pusing teuing. Tah kitu salorosna Mama mugi ulah janten bendu we cek si radia. Nyaritana kitu bari nutup ka Mama Sutara. Pok Mama Sutara nyarita deui. Oh jadi kitu. Gokar ti atuh lamun kitu mah. Tapi naon sababna maneh bet ngarasa pusing jeung jengkel jeung deui naon sababna maneh ngagorowok nurutan hayam jago na geus lieur atawa geus hayang jadi hayam maneh teh radia rupa-rupa kalakuan maneh teh saur Mama Sutara bari melong ka si radia nu ditanya kalahkan nyerengeh seri semu era oh sanes nita oh lain nita seuri kami mah lain tapi nanya ka maneh radia sok bira jawab nu bener naon anu maneh teh sabenerna teh
cek Mama Sutara nanya deui lantaran si Radia teu buru-buru ngajawab. Punten abdi teh Mama, duh sanes teu maratoskeun kana pertarosan ti Mama sumun. Nanging bet ngaraos isin ku pola sorangan lantaran abdi teh rumaos lepat Mama kalah ngagorowok nurutan hayam jago. Ari nu dipalar teh supados teu kagok abdi teh Mama dina ngagorowokna kitu cek si Radia bari nyengir. Marah teu kagok kumaha Radia maneh mah tara pugu ari nyarita teh. Kieu sun Mama abdi teh sawangi teh teu tiasa monok malih mah ya nyambi ka ayeuna pisan abdi teh teu monok sakerjep-kerjep acan. Tak kumargi kitu dina mangsana barai siang teh abdi teh hoyong ngageuingkeun ka Sincang sareng ka Mama nanging teu wantun margi rada bingung bade ditoe da moal nyaring bade digebeuikeun da teu wantun abdi teh nya menak akal kailhaman ku hayam leuweung kongkorongo lajeng abdi teh nurutan kongkorongo Mama hasilna nya lumayan geuninganan nyegemakeun Mama Sincang duwikeun ka ngagurubung rupina mah tina wahing kurewa sareng kaget atuh mamanya kitu geuning mending morejat sapertos bade luncat. Apunten Mama abdi teh ngabarubahkeun cek si Radia bari sungar sengir. Ayeuna mah katara gumira teu murungkut 3 peuting kasieun ngadadak sirna. Bu tetela maneh teh Radia belowong ka bina-bina kacida pisan ka kami teh pisaruakeun jeung ka jalma tore tapi teu naon sakitu ge maneh mah hideng daek ngageuingkeun ka kami da cacak lamun teu digeuingkeun matang turang sarare bakal sare salilana hanapeun tangkal kiara nu sakiremetna. Tapi kami teh panasaran keneh naon sababna maneh sapeuting teu daek sare cik jawab nu bener cek Mama Sutara bari neuteup ka si Radia. Tapi para mitra anu mulia si Radia tuluy ngajawab. Oh sun margi sieun Mama sunda seueur nu disarada seueur anu nyingsieunan seueur anu ngaleketek sareng upi-upi we Mama pokona mah sieun abdi teh teu berat nyangengkeunana Mama cek si Radia bari ngabiri jidi. Sutara jeung Sincang silih rereh teu dilapok Sutara nyarita deui. Oh jadi kitunya. Oh kasieun maneh teh aya alesanana Radia lantaran pantes dina kaayaan kieu mah masing rek sieun oge. Tapi keun bae ulah dipikiran urang anggap we hiji pangalaman anu kacida gedena kami ge ngarti kana naon-naon nu geus kajadian urang teh geus katipu ku makhluk anu demit tapi da teu ngaganggu ka urang malah nulungan sarta nguntungkeun ka urang. Jadi urang teh pantes lamun ngucap syukur ka Nu Maha Kawasa nu geus nulungan ka urang tiluan. Sok sanajan ku jalan teu kahontal ku akal hayu ayeuna mah urang hidit deui tuh panon poe geus luhur mancerang cek Sutara bari jung nangtung tapi pok si Radia nyarita bangun asa-asa. Oke punten Mama sun ulah rusuh teh abdi teh aya keneh kapanasaran mah abdi senjatu maros we ka Mama guru rek nanyakeun naon Radia maneh maloba pisan lelewa hirup teh sok atuh buru-buru geura nyarita urang indit geus beurang teh cek Mama Sutara bari neuteup ka si Radia. Eta Mama sun urang teh bade ka mana ayeuna teh sun bade teras milari Jang Banara cek si Radia semu asa-asa sabab nu rek ditanyakeun mah sabenerna mah lain eta tapi hayang nyaho kana perkara nu peuting tadi kejadian. Mama Sutara pok ngajawab. Radia pan urang teh aya pituduh yen poe ieu kudu indit ka tebeh kaler sarta kudu ngadeuketan hiji lembur supaya bisa tepung jeung diteangan kurang. Dah kulantaran kitu tang tuwe urang teh kudu kadinya sabab pituduh kudu diturut. Nanging pituduh anu bengi teh kinten-kinten teh leres tapi henteu Mama margi abdi mah rada salempang Mama da bongan anu masihan pituduh teh nganggo ilmu siluman sih. Ari ngangteng ka urang teh siganunya dibawa ka imah ari kanyataanna bet di kahanapeun tangkal kiara nu gede kieu Mama matak gila abdi Mama pira ku Mama bade tumut kana pepatah siluman cek si Radia wani pisan nyaritana lantaran manehna mah kacida ngarasa kagetna. Ari maneh Radia dina perkara ieu mah ulah loba pikiran keun bae rek siluman rek jurig rek naon we pokona mah urang mah geus yakin sarta urang bisa sare kalayan tenang teu diganggu ku satu leuweung anu garala.
Coba aku maneh pikir lamun urang teu di aku ku si aki-aki anu ngaran Aki Sujiwa. Rek di mana maneh cing pikir nu bener. Cek Mama Sutara bari neuteup ka si Radia. Pok si Radia ngajawab, "Buka tuh Mama nanging anu jelas mah da abdi mah teu tiasa sare, Mama malah mah aduh asa kasiksa sabab penting teh teu geunah perasaan sabab diganggu bae ku kasieun." Oh, eta masalah sorangan. Sabab ari kami mah geuning geunah, kitu deui sincang. Manehna teu ngarasa ripuh siga maneh, cek Sutara jiga nu nganaha-naha ka si Radia. Si Radia teu ngartieun. Oh, sunna mah kayaknya nyarios kitu Mama sunna naon untuk kalapatan abdi teh. Bungan maneh marewel jeung borangan pisan. Nu akhirna maneh kasiksa ku lampah sorangan. Coba lamun nurut maka kami apaan buktina si Incang mah salamet teu aya nu ngaganggu heesna tibra. Cek Mama Sutara bari nunjuk ka si Incang. Huleng si Radia ngahuleng. Dipikir-pikir mah bener lamun si Radia nurut kana kahayang Aki Sujiwa sarta narimakeun kana kahadeanana. Tangtu para mitra si Radia teh moal ngarasa kasiksa. Manehna bakal bisa tibra sare kawa Sutara jeung si Incang. Ngaras Mama tetela abdi teu bodoh sih. Kasiksa ku kabodohan abdi sorangan sih. Abdi mah ngartos Mama ieu mah. Cek si Radia bari nyenir. Syukur ari kaharti mah. Ayeuna mah geus ulah mikiran deui anu geus kaliwat. Naon rupa anu geus kaalaman sarta geus kajadian catet dina hate. Jadikeun hiji titi mangsa pikeun nambahan luang jeung pangalaman. Pikeun jalma anu tenang jeung ngagunakeun akal jeung pikiran nu sehat. Teu kudu heran mangi hal anu sarupa kieu. Pikiran maneh ulah rek terus-terusan gumantung kana hal-hal anu matak pikasieun. Ulah inget bae kana juri jeung ririwa atawa siluman. Mana kitu oge meureun. Kabeh geus milik urang kudu ngalaman kitu. Ayeuna mah maneh kudu muji syukur kana kakawasaan Allah Subhanahu wa taala anu geus nulungan ka urang kalayan gaib. Sabab yakin kajadian tadi teh henteu matak ngarugikeun ka urang, malah mah jelas matak nguntungkeun. Kahiji urang teu kudu hese mikiran tempat sare. Kadua bisa manggih pituduh anu yakin datangna ti hiji sepuh anu ngaku Aki Sujiwa, nu sifatna batiniah atawa goib. Keun ulah di pikiran perkara itu jeung ieuna. Ayeuna mah kitu bae. Lantaran aya kateranganana atuh. Lamun urang teu bisa mikiran perkara ieu anu teu kahontal ku pikiran jeung perhitungan, urang tarimakeun ku kaimanan. Urang kudu percaya, leuwih percaya kanu Maha Kawasa nu geus nyiptakeun sakuna aya nu di alam dunya. Tah kitu. Ayeuna mah urang cokot hikmahna, urang cokot untungna. Hayu ayeuna keneh urang kaluar ti dieu. Cek Mama Sutara bari terus dongko. Sabab akar kiara teh kacida remetna. Lamun hayang kaluar tina eta gulungan akar kudu dodongkoan jeung kudu seseleket kana sela-sela akar. Si Radia jeung si Incang teu cicingin harita keneh terus naluturkeun ka guruna. Hatena pinuh ku rupa-rupa pertanyaan tapi teu loba carita. Sabab geus diamanatan ku Sutara halayan panjang lebar. Sanajan kurang ngarti oge, anu duaan kapaksa teu loba tatanya deui kana hal anu tadi kajadian. Tekung silila tiluanana geus kaluar tina jero gulungan akar kiara. Barang breh kaayaan di luar jelas naker lantaran geus kacaangan ku panon poe. Sidik pisan di dinya astana heubeul teh. Malah mah teu jauh ti dinya katemong kuburan nyirat mana. Sarta di tempat nu sejen bruk breh tutunggul anu geus heubeul. Huleng Sutara ngahuleng meni anteng mikiran kaayaan di dinya. Malah masih Radia jeung si Incang carolohok bengong. Panon teu ngiceup-ngiceup acan bakatku kaget jeung heran. Sanggeus rada lila pok Sutara nyarita. Radia, Incang, ieu tempat teh tetela geus katinca kurang sawatara waktu ka tukang. Nah, maraneh inget keneh atawa henteu? Mama ieu teh asna heubeul Mama. Tu kuburan Neng Melati eta tinggal. Abdi mah
Moal hilap da puguh aya ciri-ciri na mama. Jawab si Radia bari nunjuk kana kuburan. Pok disambung ku Sincang. Leres mama, abi ge moal kasamaran mama. Da ieu astana hubul, margi tandana jelas. Mari mah, tu tangkal kiara anu ku urang di ponokan teh. Yakin jelas tempat layon yang malati kepungkur. Duh, mata herannya mama. Da beki ka jantanana nanya, cek si Encang bari ditungtungan kunanya. Bener barudak. Bener. Kami ge moal poho lantaran teu aya muka samaran. Segala rupa katempo kalayan jelas lah mata kaget. Tapi keun bae ngaloba pikiran. Nu penting mah urang geus salamet, hayu urang teruskeun di lalampahan urang sabab waktu geus nyerelek wae teh pagawean urang loba keneh. Ceuk Mama Sutara bari ngareret ka dua murid. Cenah mah ngiringan we mama. Memang leres ulah lami teuing sung di dieu teh bilih mata kasuat-suat we. Emut kana zaman katukang abdi mah moal hilap nalika dikepung ku si kembar tilu ge mama. Ceuk si Radia bari ngarahuh narik napas panjang. Pok Sutara nyarita deui. Nya bener. Ayu atuh ayeuna mah urang ngidit we ti dieu tuh ka ditu tuh. Ceuk Sutara nunjuk hiji tempat. Geus kitu mah berarti luanana arinit deui dina hatena timbul rupa-rupa pertanyaan. Tapi saurang oge taya nu nyarita jarong John bae lempang ngajauhan tangkal kiara urut maronok. Dari rasrog ka hiji tempat barang red Sutara kabelah kenca kebeg Sutara ngakebeg satakar kebeg. Panon colohok mata si meuteun lempang ngaraneg deui kitu deui si Encang jeung si Radia duanana colohok bengong para mitra nempo hiji lomang jiga urut kuburan. Taneuh nu mancabura tatara keneh ngayang ari teh jauh tina lobang teh aya hiji tutunggul nu diukir mangrupa hiji tangkorak rupana hideung jiga areng horeng eta teh urut kuburan si Saron. Ya, sanggeus rada lila Pok Sutara nyarita barudak urang teh geus mangih dewe nu aneh tuh tarempo kuduaan jiga-jiga aya urut kuburan anu gorowong ngaku naon atunya hayu urang dareuketan. Cik Mama Sutara bari nunjuk kana liang kuburan, tapi Pok si Radia ngahalangan bangun hariwa. Keke, mama keula mama. Ulah gagaba bisi mata cilaka. Urang kada hati-hati mama ya. Omat, kada sadia pandeung heula can nepi bedog. Pokona mah bilih aya naon-naon kitu tah. Cik si Radia bari mundur salengka. Panon molohok kana liang kuburan anu geus gorowong. Si Radia batur mamaju kalah kamundur atuh Pok Sutara nyarita bangun keheul. Tuturkeun kami Radia. Kami anu tanggung jawab. Nah, sia tebet borangan-borangan deui ulah kitu sia matak boga galakuan. Ayo tuturkeun kami. Cek Sutara bari terus maju ngadeuketan kana liang kuburan. Anu taneuhna paburantak geus kitu mah atuh si Radia teu wani deui nyarita. Manehna maju lalaunan bari ngaleper. Sincang Pok ngomong lalaunan ka si Radia. Kumaha ari jadi jelema ulah sayong euy. Ulah nyanyahoanan atuh kanu jadi guru. Urang mah tuh udah bawahan kudu nurut we kan jadi pimpinan. Oh cicing Sincang ah. Ulah pipilu nyarikan krewek sia. Teu ngarasakeun maneh mah kanu sieun teh. Teh mah si Radia bari jebi. Panon ngadila ka Sincang tapi Sincang kalah nyerengeh seuri. Hehehe. Ulah ngamuk atuh Radia. Kudu tarima karena nasib we atuh euy lah dabongan maneh tebet belet geus mun tangul sok ngalawan ka guru maneh teh. Kalau kang ngajakeun sia jempe sia Encang. Cek si Radia bari muncereng. Siga namah keheuleun ka Sincang. Jep Sincang jempe manehna teu nyarita deui lantaran geus tepi kana liang kuburan. Reg Sutara ngaraneg heula kitu deui si Radia jeung Sincang tiluanana areureun heula panon molohok kana liang kubur teh. Saha manusia na itu nu kumaha ningali kuburan. Na kuburan manusia atawa kuburan barang rusiahnya. Matak bingung di astana aya kaayaan mata keung ye. Bet aya kajadian kieu. Cek Sutara bari neuteub kana liang kubur. Geus kitu tiluanana maraju deui salengkah jiga nu hayang sidik naker ka dasar kuburan. Breh kaayaan dasar kuburan katempo kalayan jelas. Didinya bersih gaya naon-naon malah eueuh kalakai salamar-lamar acan. Sisina laleucir jiga mineng katincak atawa karampak ku jelema. Huleng Sutara ngahulang deui bari mikir. Tapi weleh teu kapikir Sutara teu sanggupeun neguh naon-naon anu geus jadi kajadian. Sanggeus rada lila
kakara Sutara nyarita deui kaduaan. Radia cangcing kumaraneh teguh. Nah urut kuburan naon atuh nu sarupa kieu teh. Lantaran jiga cicing jalma nu kacidalilana itu tempohkeun kuduaan sakuriling dasar kuburan meni harerang. Jika parantinya rande atawa ngagoler, naon hartina teh nya? Cek Sutara bari nunjuk kana dasar liang kubur. Pok si Radia nyarita. Rupina mah tilas panyumputan jalmi jahat mama. Manehna pura-pura ngajedog di kuburan padahal mangan sakadar nyumput. Kitu lumutkeun emutan abdi mah. Cek si Radia ngajawab janggi beledag. Sigana mah teu dipikir heula tapi katarimana ku Sutara jigang daria naker sabab katara kulit tarang nangariut siga nu keur mikiran caritaan si Radia. Teu lila pok nyarita deui. Caritaan maneh teh aya benerna Radia, aya kemungkinan kana kitu. Tapi itu tempo deui ku maneh naon hartina tutunggul anu diukir jiga tangkorak. Cek Sutara bari nunjuk kana hiji barang anu ngagoler rada anggang tidinya horeng urut kunci kuburan si Saron. Nu ti heula ditanceban pedang teh ret si Radia ngareret kanu ditunjuk ku guruna. Kebeg si Radia ngarenjag. Awak ngageter pikiran kaganggu ku kasieun lantaran asa inget deui kana impian basakeur sarehanapeun tangkal kiara. Harita manehna diudag ku hulu nu hirup sarta rupa hideung jiga tangkorak aya dina tutunggul Ki Saron. Pok si Radia nyarita ngadengdeng. Ampun mama. Sieun mama. Yah urang lumpat. Cek si Radia bari ngagajeleng ka tukang. Kep leungeunna ditewak ku Mama Sutara pok nyarita. Montong kabur si Radia. Mane bisa cilaka ku pola sorangan deuleu. Pira aku teu karasa ku kajadian penting tadi. Apa nih teh akibatina borangan anu kaleulewihi. Geuning sincang mah teu naon-naon sabab maneh mah borangan ka bina-bina teuing. Cek Sutara bari nunjuk ka sincang. Pok si Radia ngajawab bari ngeleper. Nanging kada kumaha tu abdi teh mama. Ampun deui. Eta barang kudu dicokot ku maneh. Urang buktikeun anu yakin na eta teh tangkorak jelema atawa batu nu diukir. Sok cokot kayaknya. Cek Sutara bari nyuntrungkeun si Radia gero si Radia. Ampun mah, sieun abdi mah. Sieun ah. Lamun teu nurut awak sia digubruskeun ka kuburan. Cokot. Cek Mama Sutara bari morotot ka si Radia marentah. Puguh si Radia ngarenyag. Manehna kacida ruwasinana. Lantaran dipolototan ku guruna akhirna kalayan teu nyarita deui. Koloyong si Radia nyampeurkeun kana tutunggul kuburan anu geus ngagoler. Sanggeus tapi tar leungeunna ngageter. Tapi lalaunan ngarampa eta batu siga tangkorak. Si Radia peureum bari ngomong sajeroning hatena. Ampun. Lamun sia teh suka dicokot ku aing. Umat ulah ngaririwaan ka aing. Tukan itu tukan nitahna. Ka Mama Sutara anu galak jeung barang asan. Cek si Radia bari gep eta barang teh dicekel. Terus dibawa ka Mama Sutara anu bari ngadegdeng. Sanggeus tepi gubrag eta barang teh ditunda hareupeun Mama Sutara. Naon make dibebeutkeun Radia? Ngegel ka maneh teh tawah henteu. Jika nu lieur bae maneh mah kalakuan teh. Hayo cokot deui. Cek Sutara bari molotot ka si Radia. Kebeg si Radia ngarenyag deui sabab pagaweanana salah bae. Ku guruna nganigang di polototan. Ampun mama. Abot barangna matana mah dicelong mama. Jawab si Radia bari tuluy dongko lalaunan. Gap deui nyakal kana batu nu diukir siga tangkorak hideung. Terus dijengjungkeun bari ngageter. Mangga nyangakeun mama. Bade dikumahakeun ku mama teh. Cek si Radia bari mikeun eta barang ka Sutara. Gap ku Sutara ditampanan geus kitu terus diilikan tali tinaker. Breh katempo kalaya jelas babatok eta tangkorak aya liang lobana 7. Anu tengah leuwih gede sabab urut nancebna pedang teh. Ari sakurilingeun aya liang genep urut nancebna balati. Ulang Sutara ngahulang mikiran eta barang. Mikiran teh lilana keur akhirna mabrai Sutara manggih ilham. Lantaran inget deui kana hiji carita para tokoh persilatan nu netelakeun hiji kuburan. Anu tutunggulna mangrupa tangkorak sarta ditanceban pedang jeung genep balati. Barang inget ka palebah dinya renghap Sutara narik napas panjang.
Pok ngomong jero hatena. Cilaka. Lamun kieu carana mah geus yakin pisan ieu teh urut kuburan si Tangkorak Hideung. Hiji jawara jahat anu kasohor 20 tahun geus kaliwat. Teteh lah manehna bener-bener bisa keluar tina kuburan. Nah bener kalangan persilatan bakal banjir getih. Lamun bener kitu cilaka aing teu bisa cicing. Kudu milu nyegah kana eta kajadian. Cek Sutara bari muragkeun deui barang kuprak tutunggul nu mangrupa Tangkorak teh ragrag. Terus ngagoler geus teu aya daya. Si Radia jeung si Encang narempokeun meninga gurubug bakat ku kaget. Rek duanana ngareret ka guruna, pok si Radia nanya semua asa-asa. Sabab Sutara katempona jigan kurang berat. Aya naon mama sun? Naon hartosna eta Tangkorak batu teh? Abdi mah kaget kabina-bina mama. Di dieu seueur pisan nu aneh. Cek si Radia bari neuteut sepeut ka Sutara. Renghap harita Sutara narik napas, pok ngajawab. Radia, Encang, cilaka euy. Hiji perkara nu dipikasieun jeung dipake salempang ku kalangan persilatan. Ayeuna geus jadi kanyataan. Hiji jawara nu kasohor 20 tahun katukang ayeuna geus bijil tina kuburanana. Tang tu bakal ngabalukarkeun hiji mamala anu kacida pisan gedena. Kumaha ri mama? Naon nu dimaksud ku mama teh abdi mah teu ngartos sagede-gede acan mama. Cek si Radia bari coloho. Leres mama abdi ge teu ngartos. Naon maksudna mama tuh saleresna naon hubunganna jawara sareng kuburan? Sareng naon hubunganna sareng Tangkorak Hideung? Si Encang ge bari neuteuk. Ari lalakon nama panjang barudak. Anu nyaho kana ieu lalakon ngan kalangan anu kasebut kolot tunggul. Sigana mah ti semet mama kaluhur, golongan maraneh mah can puguh loba anu nyaho. Ngan pikeun ngajawab pertanyaan maneh, ku mama perlu dijelaskeun. Yen ku ayana kajadian anu sarupa kieu teh jawara ti kuburan anu katelah si Tangkorak Hideung geus kaluar. Si Tangkorak Hideung? Cek si Radia bari colohok. Kitu deui si Encang duanana ngarasa kaget nu taya papadana sabab ari kana ngaran Tangkorak Hideung mah geus pada nyaho. Lolobana tina carita balarea nu mineng nyarebut kana eta ngaran. Bener dia. Si Tangkorak Hideung geus kaluar tina kuburanana, nu tangtu bakal ngalahirkeun hiji mamala nu kacida gedena. Terkadang bakal aya kajadian banjir getih. Cek Sutara ngajentrekeun deui kateranganana, si Radia jeung si Encang beuki kaget. Naon margina mama nah si Tangkorak Hideung teh jahat? Cek si Encang bari ngadeeg-deeg. Pok Sutara ngajawab deui, memang bener Encang. Kitu deui cek beja nu katarima ku mama, si Tangkorak Hideung teh jahat. Nu tangtuna ge bakal males pati kasih genep jago anu geus ngubur ka manehanana. Dah kitu nurutkeun lalakon mah, tapi perkara bener jeung teu nama. Mama ge teu bisa nangtukeun sabab memang teu nyaho kana kalakuan anu sabenerna. Tapi yakin ari anu disebut si Tangkorak Hideung mah aya sarta bener-bener bakal kaluar ti kuburan. Daya liang kuburan jeung tutunggul nu mangrupa Tangkorak salah sahiji bukti anu akur jeung beja ti para tokoh anu kolot. Cek Sutara bari nunjuk kana liang kuburan, terus nunjuk deui kana tutunggul huleng si Radia jeung si Encang haruleng. Duanana ngarasa bingung jeung kaget, sakapeung percaya sakapeung henteu, tapi akhirna mah pok si Radia nanya deui. Upami leres eta kajantenan kitu teh mama kedah kumaha tuh urang teh? Kudu milu nyegah kana jadina banjir getih. Sabab silih ala nyawa teh lain kabiasaan anu hade. Tapi kaasup kana hiji pagawean anu jahat tur telenges. Jadi sabisa-bisa urang kudu milu ngahalangan kana eta kajadian. Cek Sutara tegas pisan. Bicarana mama, abdi mah 6 meteran kana marana anu teh tos mau ringkak bulu punuk mama. Tangkorak teh pikiranna atuh. Cek si Radia bari usapan punuk. Teu hese barudak hayu ayeuna mah urang teruskeun di lalampahan teh.
Sugan we bari lempang mah bakal manggih pasualan anu aya patula patalina jeung tangkora kideung. Didinya urang kudu sakuat tanaga nyegah kajadian silih ala nyawa. Cek Sutara bari neuteuk kaduaan si Radia jeung si encangan saukur mangut. Ayo urang ngarinit ayeuna barudak, cek Sutara bari ngaleos. Mangga mama, abdi mah ngiringan we. Ayo cang urang ngiru cang. Cek si Radia bari ngareret ka si encang. Nu direret ungeuk geus kitu mah bral tiluan arinit deui. Lempang ngajugjug ka belah kaler sakumaha ceuk panuduhan Aki Sujiwa. Sok sanajan Aki Sujiwa sifatna gaib jeung matak teu kaharti ku Aka, tapi ari ku Sutara mah tetep diturut caritaanana. Sabab manehna geus boga hiji kayakinan yen hiji pituduh teh ti mana bae datang, carana kumaha bae-bae tergantung kana kaayaan jeung gumantung kana patempatan. Kitu ceuk pamikir Sutara nu matak manehna mah teu loba pikiran. Ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya mulu mampah beki lila beki jauh astana heubeul nu ngandung rupa-rupa keanehan teh harita geus jauh ditinggalkeun. Nu tiluan jongjon ku kurubutan di dubala pati gorobas kana sela-sela rungkun eurih jeung kaso. Lumpang ti heula Sutara dituturkeun ku si Radia jeung si Encang. Teu lila srog ka hiji tempat breh aya palataran anu rada lega. Barang serog Sutara meninggal gebeg sabab didinya kasampak aya 3 tempat anu cukutna perang jeung senguguru. Ari teu jauh tidinya aya hiji kuburan nu anyar keneh sarta aya urut durukan. Huleng Sutara ngahulang mikiran eta kaayaan, malah si Radia jeung si Encang ge meuni colohok teu lila pok si Radia nyarita. Mak, ieu mah urut urang bareto. Kamari asana mah. Nya tilas kamari basa ngubur tilu rorongkong teh mah. Udah leres aya urut durukan segala rupi, cek si Radia jiga ngarasa yakin. Bener Radia. Urang teh balik deui kana urut kamari. Nya di dieu pisan kuburan tilu rorongkong, yakin eta maot teh si kembar tilu. Beuki bingung. Mama jadi ingat kana caritaan Aki Sujiwa. Saur anjeunna teh kieu sing saha jalma nu nyieun kalakuan jahat di ieu tempat bakal meunang hukumanana tina kajahatanana. Sarta moal jauh di ieu tempat. Sabalikna lamun aya jalma nu ngalakukeun hiji kahadean di ieu tempat bakal meunang ganjaranana anu moal jauh di ieu tempat. Tah barudak. Ku caritaan anu sakitu kami geus yakin yen ieu tempat teh kanyataanana tina caritaan Aki Sujiwa. Sarta nurutkeun perhitungan kami mah si kembar tilu teh aya nu ngabinasa di dieu. Sabab manehna geus ngabinasa ka Nyirat Manah alias Malaki Bodas di kuburan heubeul atawa di astana heubeul. Nya hukumanna teh di dieu memang teu jauh ti astana heubeul. Ayeuna urang tiluan sacara teu sadar urang geus nyieun kahadean nyatana geus daek ngubur tilu rorongkong kalayan ikhlas. Atuh ganjaranana geus karasa ku urang tiluan. Sarta teu jauh ti asana heubeul nyatana urang geus meunang hiji pituduh anu hade. Sarta geus bisa sare anu sarua ngeunahna atawa sarua amanah jeung di imah sorangan. Jadi jelas ieu tempat teh ngandung hiji sajarah, ngandung hiji rusiah sarta caritaan Aki Sujiwa bener. Daerah ieu teh angker keneh, malah Aki Sujiwa oge kaasup kana gaib. Da buktina anjeunna teh makhluk gaib. Datangna kaurangan sakadarek nulungan, kitu hikmah tina pengalaman urang barudak. Ceuk Sutara nyarita panjang lebar, inti sarina tina pengalaman dicaritakeun. Si Radia jeung si Encang arunggut-unggutan tandana ngarti harita mah duaan teh tayan rewel, sabab geus diterangkeun ku Sutara kalayan jelas. Duanana geus ngarasa yakin yen babasaan kolot teh bener. Moal aya hiji akibat lamun eueuh sababna. Moal tungtung lamun eueuh mimitina. Kitu deui melak cabe moal jadi bonteng atawa sabalikna melak bonteng moal jadi cabe. Anu pieuh sieunana
melak hade mua jadi goreng sawang sunam rak goreng mua jadi hade eta babasaan teh sacara teu sadar geus kaalaman ku si Radia jeung si Encang. Sanggeusna diterangkeun ku Sutara duanana kakarang arti kana naon-naon nu kajadian sarta geus kaalaman ku maranehanana akhirna pok si Radia nyarita ka Mama Sutara. Oh leres Mama, ku abdi ge ka hartos ayeuna mah. Hapunten we kalapatan abdi nu kalangkung teh abdi mah rumaos lepat Mama. Ari Mama mah teu nganggap salah ka maneh teh Radia sabab buahna tina pagawean maneh. Kabeh geus kaala ku maneh sorangan ayeuna mah tinggal ngalenyepan we kalakuan kitu deui buahna. Kalakuan nu kieu nya kieu deui buahna eta mah tinggal ngalenyepan bae. Hayu ayeuna mah urang init deui tuh urang kalebak pernah nakabulah kaler. Ayeuna mah bisa nangtukeun kaler jeung kidul sabab aya panon poe beda jeung peuting da puguh poe cek Sutara bari ngaleos. Geus kitu mah si Radia teu nyarita deui koroyong nuturkeun Mama Sutara dituturkeun ku si Encang tilu jalma pating kurubut dinu bala maksud rek ngadeuketan hiji lembur nu aya kalereun eta tempat sakumaha ceuk papatah aki sujiwa. Para mitra anu mulya anu sami-sami ngabandungan dongeng enteng. Saag urang tuna heula carita nyaeta perkara lampahna Sutara jeung muridna duaan engke ge bakal kasampeur deui. Ayeuna para mitra urang malikan deui carita hiji lalakon anu geus lila katuna-tuna. Urang guar deui nyatana Supala jeung Citrasena katut nini kalingking anu keur lulumpatan ti lembur Cilayung lantaran maksudna rek newak Banara geus gagal. Tinu jalma pating belesat lalumpatan ninggalkeun lembur Cilayung. Numpang heulana nini kalingking dituturkeun ku Supala jeung Citrasena. Tiluan sarua pada gesit ari dina kabur mah bubuhan geus ahlina para wargi sadaya dina kabur mah. Kitu deui Citrasena sok sanajan kawilang pangorana tapi kamampuhan dina kabur nandingan nini kalingking. Da puguh sagorengna oge murid si Gundul jeung turunan ti Nagasuni ahli waris ti si Mingbin. Sanggeus jauh pisan ti lembur Cilayung reg nini kalingking ngaradeg heula. Terus niuk dina batu teu lila corelat we Supala tapi kapalebah dinya disusul ku Citrasena. Tiluan geus karumpul tapi teu kitu para mitra. Sakitu tas lumpat jauh teh saurang ge eueuh nu katararipu. Paroman tetep seger napas biasa ciga nu teu ngarasa capek buduhan tiluan geus kaasup tilu jago pok nini kalingking ngamimitian nyarita. Supala, Citrasena, tetela maksud urang teh geus gagal ieu teh. Si Banara memang hese di ketewakna teh. Sok sanajan awakna keur gering oge, kakuatan batinna mah lain lumayan euy. Ditambah deui ku katanginasan si Malati Bodas nu ngajagana. Silaka ieu pagawean urang teh hasilna. Ngan ukur mikeunana tanaga bungkul. Lah, hasilna kudu kumaha lamun geus kieu nya? Cek nini kalingking jiga nu pondok pangharapan. Padahal mah manehna teh kaasup tokoh anu pangkahotna. Sarta tara eleh ku atah-atah tapi harita mah jiga nu leeh wawanena ngalai jiga lilin kapanasan. Wah, urang ka pondok pangharapan atuh nini kalingking masih keneh loba kasempetan nu hade. Kuring mah sanggup keneh aringan sakadar newak Banara mah. Tapi kuring hayang yakin heula naon tujuan urang anu sabenerna. Rek dikumahakeun ari si Banara teh. Nyaha mutlak kudu dipaehan. Cek Supala bari neteupkan nini kalingking. Tuh atuh si Banara teu meunang dihirupan sabab bakal ngabahayakeun ka urang sarerea. Ieu lantaran si Banara geus diwaris hiji kakuatan nu kacidarongkahna. Lan untung manehna keur gering. Jadi moal matak bahaya teuing. Lamun manehna geus cager, wah bakal cilaka ku sarerea oge. Si Banara bakal ngamuk ditambah deui ku kakuatan si Saron atau si Tangkorak Kideung nu lain lawan-lawaneun. Jawab nini kalingking bari kekerot nahan amarah. Sabab geus 2 kali niatna gagal. Supala pok nyarita kalayan tenang. Kukuring eta harti perkara eta mah. Tapi nah yakin Banara teh bakal ngarusak jeung naon sababna pangna anjeun siga nu nafsu teuing ka Banara. Naon deui dasarna sajabat tina hal nu tadi. Cek Supala nyoba-nyoba neuleuman hate nini kalingking para mitra. Ieu nini kalingking geus terkenal ka mana ge. Menang jaya panggih jeung para wargi teh. Nini kalingking cenah kalingking para wargi teh. Dasar dewe atuh.
supaya anjeun ulah pura-pura teu nyaho deuleu. Anjeun kudu inget kana amanat ti leluhur anjeun. Sabab si genep jago baheula geus satuju deuleu sabeungkeutan. Sareuneuk saigala saketek sapihanean rek ngaleungitkeun si Tangkorak Hideung ti alam rame. Kan hanya kal teu bisa. Tapi sarere oge satuju. Rek ngajaga sakuat tanaga sangkan si Tangkorak Hideung ulah bebas hirupna. Tah kulantaran kitu anjeun ulah loba tatanya anu teu puguh deuleu. Sang hareupan we perkara anu sarupa. Nyatana si Tangkorak Hideung kudu modar. Sameme si Tangkorak Hideung modar nulunganana kudu dipodaran heula. Hari nu kudu modar teh mutlak. Nyaeta nu nulunganana teh lian ti si Banara. Matak yakin si Banara kudu modar mutlak teu bisa ditawar deui. Geus teu bisa ditawar deui. Tak kahiji etanya. Hari nu kaduana pangna kami hayang buru-buru modaran si Banara teh meungpeung si Banara keur lemah. Sabab ari geus jager deui mah tangtu pangawasanna bakal leuwih hebat, bakal leuwih berat. Nu akhirna cita-cita urang moal laksana. Tah kulantaran kitu sameme si Banara cager, nyabana kudu palagat heula. Itu sabenerna mah. Matak anjeun ulah tatanya deui. Ceuk Nini Kalingking nyarita tatang pisan sarta memang bisa kaharti ku Supala. Ugu harita Supala ngahulung. Sabab ngarasa bingung ari rek nurut kana kahayang Nini Kalingking. Supala can boga kayakinan kuat yen Banara teh kaasup kana jalma jahat. Tapi ari rek nolak kana kahayang Nini Kalingking memang sudaya tina sumpah genep jago. Sedengkeun Supala teh apaan turunan ti genep jago. Anu boga tanggung jawab ka cidapiskeun gedena pikeun neruskeun mereskeun perkara si Tangkorak Hideung. Akhirna pok Supala nyarita ka Nini Kalingking. Nini Kalingking perkara Banara pasrahkeun ka kuring. Tangtu kuring bakal sanggup newak manehna. Tapi perkara maehan Banara mah wayahna urang pikiran deui ulah waka diputuskeun kudu pae. Sabab kudu puguh heula dosa perdosaanana. Tah kitu usul kuring mah. Kumaha? Naon sababna si Banara teu meunang dipaehan ha? Cek Nini Kalingking. Semu kaget manehna teu panuju kana cara kitu. Lain teu meunang dipaehan ini, tapi kuring mah hayang yakin heula kana kasalahanana. Lamun teu kapanggih kasalahanna mah ulah dipaehan. Tapi sanajan bukti ge kasalahanana ulah waka dipaehan, tapi kudu ditanya heula. Nah manehna teh bisa ngarobah kalakuan anu jahat atawa henteu. Lamun geus teu beunang dielingan kakara dihukum kurang. Tapi henteu berarti kudu dipaehan gitu ge. Cek Supala ngajukeun pamadegan sabab tetep ari Supala mah teu resepeun kana silih ala nyawa. Boro-boro kanu can puguh kasalahanana. Najanan geus puguh oge moal ujug-ujug maehan. Atuh leng harita Nini Kalingking ngahuleng mikir sajeroning hatena. Tetelah hese dibawa badamina si kasebelah deui. Lamun aing keukeuh dina pamadegan sorangan, tangtu si Supala jeung si Citrasena moal laek babangan jeung aing. Lamun geus kitu aing bakal cilaka, teu anu mantuan. Jadi aing kudu make jalan sejen. Kahayang si Supala ku aing rek diturut. Lamun si Banara geus beunang ku aing rek dibongohan, sina modar. Bener kitu. Kitu aing malah nu penting mah si Banara kudu beunang heula ku aing. Cek gerentes hate Nini Kalingking bari ungut-ungutan. Supala ditetep kalayan antem kelila pok Nini Kalingking nyarita ka Supala siga nya rek nurut kana kahayang Supala. Paroman estu ngayakinkeun pisan. Ngaso heula ngaso. Harita Nini Kalingking tuluy nyarita. Supala sanggeus dipikir dibulak-balik dibawang diutahkeun sarta dirasa-rasa ku rasa dipikir-pikir ku pikir. Tetela caritaan anjeun teh bener deuleu. Kami satuju kana kahayang anjeun, tapi anjeun kudu satia kana caritaan anjeun sorangan. Tah kitu pamenta kami mah deuleu. Nah kumaha maksud anjeun teh ini? Coba jelaskeun. Cek Supala bangun kaget sabab Nini Kalingking jiga kurang percaya ka manehanana. Ieu tadi anjeun nyebutkeun yen anjeun sanggup newak si Banara. Asal si Banara ulah waka dipaehan, kudu dipariksa heula kasalahanana. Jadi anjeun kudu bener-bener ngalaksanakeun caritaan anjeun sorangan, tewak si Banara sing beunang, bawa ka tempat kami. Kalau mun geus kitu, kami rek nurut kana kahayang anjeun. Kumaha sanggup? Cek Nini Kalingking bari melong ka Supala. Sanggup Nini.
kuring mah caduh meletap cilu sorangan benar rek ditewaku kuring tapi kumaha saterusna cek Supala bari malik ngetep kan ini kalingking syukur atuh memang anjeun mah hiji jago deuleu anu beunang diandalkeun ari saterusna mah kieu ayeuna mah anjeun jeung Citrasena kudu baralik deui ka lembur Cilayung tewak si Banara sing beunang ari kami rek balik heula ka tempat kami sabab leungeun kami ieu meni kudu diubaran heula deuleu pesoti malaki bodas teh kacida pisan jahatna anu ngeracun karasa panas jeung peurih lamun teu buru-buru diubaran kami bisa cacan seumur-umur leungeun kami bakal buntung ku racun tah sakitu kahayang kami anjeun mah wayahna kudu satujunya cek nini kalingking satengah maksa sangkan Supala jeung Citrasena nurut kana kahayang manehna pok Supala ngajawab ngateunan naon kitu gen ini kuring bakal nurut kana kahayang anjeun tapi kuring kudu nyaho heula kana tempat anjeun di mana cicing teh nah di guha atawa di imah cek Supala bari neuteup ka nini kalingking nu ditanya rada ngahuleng sabab sabenerna mah nini kalingking kurang satuju lamun jalma sejen nyaho kana tempat manehanana kajabati jalma-jalma anu geus kanyahoan tabeatna tapi kulantaran butuh ku tanaga Supala kapaksa nini kalingking terus terang Supala kami ngucap syukur ka anjeun lamun bener-bener anjeun rek nurut kana kahayang kami sarta rek ngahiji jeung kami tah ayeuna kami rek nuduhkeun tempat kami ngan wayahna moal ka dibawa ka jero nya sabab memang kami teh cicing di guha geus aya kana 70 tahunan kami cicing di jero guha ayo ayeuna tuturkeun kami ari geus nyaho mah kami ge bakal ngarasa tenang sabab lamun aya pagawean moal digugulung ku sorangan anjeun jeung Citrasena bakal dibawa wadami ku kami yuk urang harinit tapi teu kudu lumpat urang leumpang we sabab teu jauh ti dieu cek nini kalingking bari jung nangtung kitu deui Supala jeung Citrasena ngan samemeh idit Supala nyarita ka nini kalingking syukur atuh nini jiwa tu geura bejaan kuring sabab bari jeung babaturan mah kudu silih kanyahokeun utamana pisan mah tina perkara patempatan ieu urang indit cek Supala bari ngareret ka Citrasena bari nyarita ka Citrasena ayo urang ka lembur nini kalingking mangga kuring mengiringan we jawab Citrasena bari manggut manehna mah jigana mah kurang resep cacarita geus kitu mah beral tiluan ngaleumpang deui ngajugjug hiji tempat nyata guha nini kalingking laleumpangna salasenaker sabab geus teu aya kasieun jeung kanu dituju geus tereh tepi gancangna carita nini kalingking sapara kanca geus tarpi kana gawir cadas anu nangtawing reg nini kalingking eureun leumpangna kitu deui para mitra sadaya Supala jeung Citrasena tiluan ngarandeg pok Supala nanya di mana lembur teh ini lamun di guha-guha mana tuh na geuning teu katempo aya liang guha cek Supala bari luak lieu nempoan kaayaan di dinya nini kalingking pok ngajawab ulah heran deuleu tempat kami mah memang budi sabab lamun gagabah matak bahaya tadi dia tempat kami mah Supala tapi memang masih keneh jero sabab kudu asup ka guha anu kacida jerona ari lawangna mah moal anu nyaho lamun can dibejaan mah sok tembokeun kuduaan kami rek ngabejaan carana masuk ka pentong guha jawab nini kalingking bari terus ngadeuketan hiji batu nu rada nyonyol ku Supala jeung Citrasena di Bandungan kalayan taliti tur ati-ati teu leulah keduk nini kalingking ngajejak batu reket braya aya lawang hiji batu teh pramitra anu gede ngageser lalaungan Supala jeung Citrasena meni colohok sabab tadi mah teu disangka yen eta batu teh minangka pantona cakakak nini kalingking seuri kaharti kumaneh Supala deul kaharti nini kuring geus nyaho kana maksud nini jadi lamun hayang asup ka guha teh kuring kudu ngajejak batu heula eta meureun nya minangka kuncina tapi kumaha lamun kuring hayang nutupkeun di panto cek Supala bari neteup ka nini kalingking nu ditanya pok ngajawab gampang eta batu jejak deui tangtuna pantona nutup sarta batur mah moal nyahoeun ayeuna ge anjeun di bejaan soteh pelah we jadi batur kami sabab lamun teu kitu bisi hese aya naon-naon bener kitu syukur atuh kuring geus di bejaan ini tadi mah kudu kumaha saterusna namun lamun kuring asup heula ka guha wayahna ulah waka ayeuna mah jeung we heula mangkat ka lembur Cilayung lamun si Banara geus kabawa anjeun teu kudu asa-asa asup ka jero guha tangtu kami bakal ngarasa bunga
cek Nini Kalingking bari netep kasupala. Oh gatuk gitu oge, tapi kuring mau bisa ngalaksanakeun eta pagawean paling gancang ge isukan pabeberang. Lantaran ayeuna mah geus murid ongkoh mangganing lembur Cilayung teh jauh jeung deui kuring guru ngatur heula siasat anu hade ngarah teu gagal jika tadi. Teu naon, teu ayeuna ge teu naon. Perkara waktu mah teu jadi urusan. Nu penting si Banara kudu beunang, tapi samemeh anjeun ini kami rek amanat heula ieu nya. Lamun di perjalanan papang hiji-hiji mojang nu ngaran Maria, omat ulah diantep, ulah ditanya deui, tewah kirup-hirup sarta setorkeun ka kami. Sabab eta ge salah saurang manusia nu bakal ngabahayakeun ka urang. Kitu paminta kami teh. Kumaha sanggup ngalaksanakeunana? Cik Nini Kalingking jika nu sarakah pisan lantaran tetela ngagunakeun supala pikeun ngalaksanakeun nafsu jahatna. Ngan untung supala waspada. Manehna geus bisa neguh kana niat Nini Kalingking tapi teu ditebat pok ngajawab. Nya sanggup kuring oge. Sarta sakabeh amanat Nini Kalingking bakal diinget-inget ku kuring. Baik atuh geura-reureuh heula anjeun teh. Kuring rek inget heula ayeuna. Cek supala jika nu geus teh sabar hayang buru-buru incah tidinya. Beral geramian, ku kami didoakeun sangkan hasil. Jawab Nini Kalingking bari neuteup ka supala. Geus kitu mah ret supala ka Citrasena nu direret ngarti terus ungeut. Telila cileng duanana laluncatan ninggalkeun Nini Kalingking. Nyeh Nini Kalingking seri leutik bari neuteup ka supala jeung Citrasena. Wanita beuki jauh ti manehanana malah les teu katempo deui supala jeung Citrasena jarauh ninggalkeun Nini Kalingking. Aing bakal bisa modaran si Banara. Kalayan teu kudu capek, aing bisa ngajadaog di guha. Bari ngadaguan datangna si supala nu bakal mawa si Banara. Aing moal eleh ku budak katepak sia deuleu. Cek Nini Kalingking ngomong sorangan. Geus kitu mah blus asup kana lawang guhana anu geus muka ti tadi mula sanggeus aya di jero guha. Hiup keduk Nini Kalingking ngajejak deui batu keduk panton nupuk sakaligus. Gandelang Nini Kalingking leumpang di jero guha ngajugjug ka tempat cicingna. Leumpang bangun salse sabab geus aya di tempatna anu aman ka bina-bina. Teu lilas rog ka hiji tempat nu dipake meungkeut nyilas maya. Barang nyilas maya ningali Nini Kalingking ngarenghap narik napas panjang, pok ngomong sajeroning hatena. Masya Allah, jurin teh geus mantog deui bae. Gusti, tantu si Kalingking bakal nyiksa deui ka aing. Kudu kumaha petana atunya. Kang Banara, cobi abdi tingali Kang. Ayeuna abdi nuju disiksa ku si Kalingking. Tihang tilas ngaborogon akang bet diparengkeun kedah kaalaman ku abdi. Teu ingin Kalingking anjeun mah kacida teuing nyiksa ka kami teh teu boga rasa perasaan kawas lain manusia bae padahal anjeun ge sarua pada awewe tapi nah ari kalakuan bertiga iblis. Cek gerentes hate nyilas maya bari mureleng ka Nini Kalingking nu kakara datang. Dina hatena teu weleh ngagugulung ku rupa-rupa katunggaraan sakapeung sasambat ka Banara sakapeung naneda ka nu maha kawasa sangkan buru-buru didatangkeun hiji pitulung. Sakapeung deui nyilas maya sok ngupat kana katelengsan si Kalingking. Hari-harita barang srog oge Nini Kalingking meuni marahmai sabab tetela tawanana aya keneh. Nyeh Nini Kalingking seuri katempona ku nyilas maya mah teu beda jeung seurina iblis. Nu jahatna ka bina-bina. Atuh pok Nini Kalingking nyarita bari mureleng ka nyilas maya ngajan seuri ge matana mah galak. Mun hanya kal waktosna seueur.